Naon sih Mas ya? Tet deh, tukur hee di simbol. Ari mana ente nanaonan? Sare monyong-monyong. Oh nyang ngimpi ngadar tutut. Maknya ah. Mimpi dahar butut. Idi, kepercayaan coba jajal ngadar tutut kumaha emang. Nih. Nya. Terus itu tuh, gerak mangkat usaha, gerak mandi tuh. Gampangnya mandi mah. Gerak. Ngomelan wae. Cuma mah sedukun kopi naon ngomelan. Perang sana aing budak meureun ngomelan. Dasar anak si Ija. Hese si Ija anakna. Kita usaha. Nah. Yo, orang masih boleh pisan kasih Bahar. Kenapa? Ya, di Facebook. Kalau orang nge-inbokan melulu. Bener-bener orang kumanya kemana nya? Bingung orang. Ya, di Bahar lamun diomelan ku awena murungkut sieun. Abang, Apa cucur kabulusan teh ya? aku. Ih, kumis gedekeun. Heeh. Bener 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 kata dia bener. terus Tapi kemarin gua ngeliat di tetuangan, video callan dia sama cewek. Cantik sih ceweknya. apa awewe aing gitu nya? Iya kali. Yo, di Facebook ya yo. Kalau orang ngomong nge-inbox yo. Kuat ngajakan PC segala. PC yang begini. Lain PC kita video call. Video call. Eta pakai cara video call. Video call. Menyenangnya eta ngomel-ngomel wae HP. Biasa bisnis. Untuk SMS-an jeung sama nih. Jisaha si Deni ho. Si Denny lain memangkat usaha. Dia panarek usaha nanya ke nang si Deni ho, aya pagaweana apa ho. Usaha mah. Gua anak amat sih, iya kan arek usaha ho. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Salam. Tujuh naraon. Menuju iya. Kumpul. Geuning ieu hareudangnya, geuning ieu tuh, ieu geuning. Teu da teh hareudang urang mah. Oh, nyantos atuh. Lanjutkeun. Ayo mangga. Manehna tempok pemajikan batu mah meni rembel ku emas, make kangkorong. Banget glowing. Emang hayang. Ya hayang atuh. Ke lamun ieu bisnisna tembus, meledug. Mana pokoknya mah rembel, tenang we. Rembel ku emas. Kukutil. Gede tuh makan usaha di tuh. Galak amat sih sia. Senang aing mana ieu. Senang. Galak sia. Ece, ada sasapu teh atuh disedekeun ka dieu. Atuh Oce teh nyedekeun ka dieu. Ece, anu nyedekeun ka dieu mah, Oce nyedekeun ka dieu mah. Di, Ece di heula. Oce teh heula. Kakak. Tuh, nya. Malah Oce anu disedekeun ka dieu sampahna.
Red bottom, red bottom. Apa kau bawa ini? Dan sampah. Iya ya. Sampah ini loh, ada hikmahnya. Ada sampah masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Aya naon ya sing rarium? Biasa Pak Haji, duduk. Kenapa cuma inget? Iya tak. Pak Haji emang sok ngarokok gitu? Sok ngarokok tak? Sok mau sok. Mancaran dah. Berapa Mantap borong rokok, kok? minta rokok. Kan mau kunaon sih? Aku sok ngarokok. Ibu rokok geningan ieu geningan. Itu rokok di mana? Ibu naon sih ieu? Ibu rokok Pak Haji geus ngarokok meureun. Itu. Ibu naon sih ieu? Ih, di kene. Nah, itu tuh kerasa. Buset, Pak Haji itu teh bau bako. Ayah, baku. Itu Haji bako. Tapi ieu ciri-cirina teh ieu. Jelema bageun teh Pak Haji, jelema bageun. Bagus kunaon meren tuh nong itu. Gampang. Hah? Mau sok merek itu kemana? Orang tuh minta gitu bere. Bauna aya hitut deui anu koret. Itu koret. Koret mah. Hitut ge. Ieu mun sorangan. Ayah wae mana ah. Ayo deh. Itu tuh bager. Bager. Nu itu teh beberekin ka batur. Udah mah bagian teuing tuh. Mending teu bau di bau. Ieu juga aya itu tuh boros. Dak dendot. Bolong ada bolong. Rame yuk, gara-gara hitungnya. Nambut tuh. Geus bau di Wah, iya. Geus bau jengkolnya. Asa-asa bau endog guru ki mah. Ih, dia bau nama deket yo. Emang kunaon? Kunaon urang yang eta we tadi am gua bu itu. Ayo bau banget di bau jengkol di deket. Tuh ah. Nambut tuh, nambut. Nambut teh. Itu lah pindah. Keceng ini mah bauna euy. Pindah. Lu pindah? Pindah mau aman nih. Didi mah bau jengkol. Itu kan dari Didi mah bau. Pindah di beulah segede. Semua bau. Urang mau kapindah. Emang kunaon sih? Urang kepet Haji. Kepet. Panisan aing gua putar tadi bau jengkol deket sia. Terus Haji. Harin. Haji sampe mau ngomong ieu. Beuli we kumaneh beuli seug baraha wanina seug beuli. Dakuan atuh Haji. Amun mah bau ah. Ya Allah. Mah bau Haji dakuan. Dakuan atuh woy, dakuan. Lama amat ini buah buah ini nah. Duh. Saya pakai kotok kata BE. Iya. Aing budak-budak diomelan pamajikan jadah. Kenapa? Biasa. Lah, masalah apa ini? Kita usaha. Usaha? Usaha dengan duit. Oh, lihat duit. Yo. Aing ngomong-ngomong bukan gacoan. Lah, lihat cara kali. Awewe. Wah, Ya aing kan janjian. Isi ulah babeja ka pamajikan aing. Iya. Bener yo. Iya. Awas ku aing ka jenting ucap di dampal suku aing mah. Lah, Daripada siap. ucap di sungut mah. Bener ya? Siap. Tapi aing kurang percaya sih. Wali piro. Wani piro sih wani piro. Gope. Naon? Gope. Naon sih nopeng? Oh, DP. Iya, What? Naon? Oh. Itu yuk. Oh, ngarokok. Iya. Oh. Suau tuh. Mana. Bukan. Nah, iya si Ani. Lah, iya. Wahu, ayo cakap. Nhìn wahu. Itu. Bohai. Bohai. Iya, bohai tuh. Cái anh janjian ya.
Oke, sialah mulai pemajikan aing buru-buru ngebel aing. Siap. Bener. Siap. Oke. Asik jangan lupa. Naon? Polos. Naon sih? Polos. Siap. Bener. Si tidak gor apa kunaon yuk? Polos. Polos. Ya oke, aing pencen juga duit. Iya buat beli. Oke, siap. Nut. Bodo amat ah. Sudah bener ya. Iya. Siap. Aing. Siap. Awas pun sebab ijak nih siap. Siap. Bener. Siap. Oh yuk. Iya, semakin aing ka mana? Ciki can balik keneh wae. Kunaon, Cek? Begerendeng wae. Iya, Cuk. Salaki urang mun Ciki can balik keneh wae. Tah urang pas ka pasar. Tadi ningali salaki ece teh jeung Randa. Hah? Sing bener, Cuk, jeung Randa. Coba we tingali ka ditu. Tah bener-bener si Bahar aing kedenge dieun ke pepes aing. Nah, kasih. Nah, kebenaran aya mana ya di dia? Mana si Bahar? Iya ho. Sing jujur nah. Mana si Bahar? Iya ho. Lamun teu jujur aing dijieun pepes ya beneran ye. Waduh. Hah? Mana si Bahar? Imang ada. Wah, beneran. Oh, siap sarwana ah. Jalan si Bahar. Ya elok. Wah ya lain nih. Aduh. Emang kunaon, Neng? Ngintip. Keun bae ngintip mah. Daripada di imah maneh lo baru emok. Lo anu ngagosip eta ibu-ibu sing eta kan apa sorangan di ibu mah. Ngintip kan di GKRT. Ya, Gerbek deh ya. Dilah kecil di Bang RT mah. Asa ulah wakil we urang mah. Ya, Ya atuh. ya gitu lah kudu naik jajakan ka mana-mana ibu gong mah. Oh, kieu nu ngomong narek mangkat usaha teh. Astagfirullahaladzim. Gini. Nah aneh. Keur naon? Ya keur diuk. Jeung saya lajengna. Jeung awewe. Saha? Iya. Babaturan, Neng. Naon ngomong? Babaturan. Baturan. Baturan, hah? Babaturan sakasur maksudnya. Ngomong maka urang mana teh duda. Di najis ya dasar buaya. Buaya. Saya buaya. Atuh mending buaya daripada bayawak aing ngelebok non bae ah. Sarua arek buaya beawak sarua. Lumut. Wala kamu sih. Biasa. Majikan galak. Saya Pak, tukang selingkuh. Ya, pamajikan teh lir ibarat bidadari surga anu diturun ka bumi marangan singkarunya ulah kata kagoda ku barang batur kajian herang ge anu batur da pamajikan urang ge lamun didangdanan mah sarua herang mantak balikeun skincarena hayang kinclong mah hayang bahenol ajak nge-gym pedicure, manicure, cukupkan sanang pangan ulah disiksa lahir batin. Singkarunya lur, ya pamajikan ibarat malaikat nu maturan urang. Urang lapar saha nu ngejokeun? Pamajikan. Urang gering saha nu ngurusan? Ya pamajikan. Tah ayeuna urang sare katirisan saha nu ngeukeuk? Ngatu maneh. Mantak ulah hayang luhur. Ngudag nutup puguh sabab najan hirup di handap ge yang penting Waduh. Aduh, aing ngono ngabaturan. Mau